Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Famanita ko maka sahaja lemah anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikan. Berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah. Di kalangan jelema hartawan, budayawan hartawan Kang Senam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di kalangan wanita adalah istina ku anjeun Siti Khadijah. Etalah jelema-jelema nu brilian otakna, pikiranna, hatena. Nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah. Pamanit tako saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok torokeun ieu budak ye tok torokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak nah dek aslahana iraha paman dia tako iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifak waslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifak dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasin aisieun mah kaharep selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat tita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji henteu Masya Allah. Nah iya iman ke Allah, iman ke Kangjeng Rasul ngan teu make syariat. Ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna. Mun panyakitna emang ieu mah kudu diopnam, di dieu teh kudu diopnam berarti panyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit, bolak-balik. Panyakitna ngan saukur make bodrek doang, tak beres. Ieu ge sarua di neraka. Ieu mah kudu diopnam, digodog ancul-anculan. Gedekeun malaikat sununa. Supaya ngancul mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga na make peneng kos luka luar ku ari ti penjara make peneng ieu sarua ti dieuna ta aya penengan ditarang deui jadi nyana kieu bae jadi kanyahoan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat ti neraka kanyahoan engke ngobrol pan ieu mangsa ka neraka heula oh sebenarnya ini bener ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol emang ngaji mah langsung untuk ke neraka deui ngaji mah itu beneran mengaji henteu mengaji mah endek ti paleset ge aja narik terus sama mengaji alhamdulillah hampir mengaji hampir cek teh aduh kan eta anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna aya bae lah pokona mah sarua geus salamet bae ente mah ka neraka sabeuna sabara aya meureun 100 tahun mah paingan peneng mah gede gitu jadi kajawa di dia penengna
mantak dipermasalahkeun ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah penengna terus-terusan ente jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit set ngan angel tetep ya Allah atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta ka leungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat oh ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae geus nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge isin pan beusi nyana ka neraka isin kan engke lila nah lilana sabaraha oh lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka kaharti kan mun di neraka 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun mun di neraka 20 tahun mun di neraka 1000 tahun 100 tahun karak leungit jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka lamun di neraka sapoe ka sorga leungit ya eta mah geus nyumput bae heulanan ulah waka kapal ngijing jelema nya di pager kieu bae lah abe teu kajawa jana geus eueuh karak ngaca heula ya selesai aing paling ge ditanya sia ka mana heula ulah loba ngomong aing ngilib heula ya karim masyaallah nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia yakusuna alaikum ayati nu bakal ngebejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ka urusan perubudian permuamalahan dijelaskeun ke rasul kaula yakusuna alaikum ayati urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskeun teu kazamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskeun teu kazamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskeun ngan ku ari ngajelaskeunana lantaran teu masantren marengkol mengkol ku ari didenge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi langsung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadegeun televisi atuh. Naon? Ini uraiannya gini. Waduh. Aya deui saya ngedengerin di radio begini. Ih, kuleukeun teh budak deui ngadegeun radio. Aya deui cenah ieu menang di internet. Waduh, pohara jasa. Ikhlas ieu mah budak. Maka di internet segala. Oh, aya deui nu ngadegeun ceramah cenah kieu. Aya nu lempeng teh ieu lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan di jerona kiai asal geus kagolkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajakna ka dinya deui lain ngajak Allah lain mimitina mah hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah di ka mana deui atuh urang hirup geus banding berteduh di pohon beringin aduh mantep cak ya bapak ingat beringin sok ingat eta teh sok ingat anu di itu Abu Nawas ngalamun di tanggal caringin ge ngalamun nyana tanggal caringin sakieu gedena ai buana leutik macak ai waluh nu sakitu leutik tangkalna boleh amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah teh aya bede ngalamun teh sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deui karak adil teu kebel aya duragan buah caringin pas kahulunya potok di deuleu tangkal buah hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh pae aing jeung maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa bohorenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti
lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyiwan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik namun leuk adil kuduna bade deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih dah bun awas lah ya Allah ya Rabbi ieu mah kula ieu inget tah ahli surga jeung ahli neraka surga neraka dongeng Gus Dur deui mah dongeng Gus Dur kabeneran inget bae we ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka kuari aya hubungan antara ahli surga dan ahli neraka hubungan bilateral untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sakumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah. Di situ kan ahli surga enak-enakan, tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka surga. Caranya kita buat jembatan. Waduh bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, ngelihat aja lah. Supaya mantap. Boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MOU. Waduh. Hasil daripada permusyawaratan jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka, dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakeun, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atuh yeuna. Ya oke, geus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh bae. Angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantak. Iya di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya mah angel jagana barang diteliti di neraka painggan cepet orenganan boh improna aya di dinya kabeh. Waduh ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati gubernur berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu matak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan penelitian. Sial da Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seuri ge seuri koneng nyana. Atuh gubernur ge seuri hayang seuri tapi pan kanyana sial aing berarti di jerona. Kepala pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka ya. Lambat biasa gara-gara lambat. Atuh dek lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin. Santri, atuh pan santri mah kuari ge potongannya nama aja. Kopea pan beureum lain hideung lain santri. Isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan. Samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh. Nu mana bae kadang-kadang nu nyana babaturanana. Santri bae hirup teh bebas. Dia di pondok na keneh geus jadi wali santri mah. Bebas hirup teh ya.
kabeas-beas nu saha bae disiuk bae ku tah ieu Gus Dur hebat eta nah ieu kula inget eta tah faman ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun jelema nu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna ti mimiti paroidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun waing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kental luar biasa potato jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi haji kitu asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang di itu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama jabeuki kadu lantaran diserang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg ku nyana aya ku aing kurang kumaha deui datang ka eueuh kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui geuh kabutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping mimiti gajah lari datang ka gajah depa ya aya kabeh taon deui sia hayu naik saeutik baheula maya samping Maulana dan lain sebagainya kuari mah atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segara Al-Haji segara kitu Al-Puket macem-macem geus BHS segala tamer kuari mah dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sapeda goes datang ke motor sapeda datang ka hiyo sia naon gitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ke macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargongeng Gus Dur teh inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nang tunggulah di bandara jeung Gus Duruan urang Jepang waduh keur mujuhna nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu ini buatan Jepang juga kayaknya caknya teh apa itu mobil gitu Daihatsu memang bagus buatan Jepang cak urang Jepang na kana Gus Dur kieu benar
Gus Dur keur mikir cenah. Keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan. Gas naik mobil gua. Motor. Yamaha. Jepang cek kan. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol. Kawasaki. Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang. Tidak ada yang tidak kencang, kendaraan kencang semua. Bagus, cek Gus Dur. Beres, turun datang Kak, naik taksi ya, Ya, taksi ini juga Jepang. Benar cek Gus Dur. Bagus. Ele aing payung ya cek Gus Dur. Bareng turun cek di tempat anu dimaksud. Argo cek nih $100. Mahal. Memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur. Sial eleh sia ku aing cek Gus Dur. Bayar ku sia tah mobil Jepang. Aduh eleh jada terlalu mahal cek. Jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir cek. Ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat, tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya. Laporkan ke sana, Jepang terlalu cepat. Elehna Gus Dur mah menang bae sial. Allah hari. Masya Allah. Nah, ini kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui. Sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia. Maka ku aing ditaklif tita ibadah. Ja kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha. Ayo sapoe sapeting salat sia ka aing. Malah lamun keur beberangkatan mah nu 4 jadi 2 zuhur. Perkecil 2 rakaat, asar perkecil 2 rakaat, malah keur leuleumpagan mah boro-boro nu lain zalah wali songo ge diperkecil tidak salat. Loba nu zalah teu salat blon. Masyaallah. Awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyohed nyon teu. Lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah. Ayo sia nongtot bol bisa. Ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo. Mimiti ibadah teh sakadar anu faraidna bae nu farduna bae. Cukup sakitu ge cukup. Geus. Sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah. Puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa-puasa sunah. Geus. Sakitu doang cukup surga. Masyaallah hampang jasa. Ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana. Daripada ngalamun memeh zuhur teh maning salat sunah, tas zuhurna salat sunah, qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna. Terus penting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol. Ning aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikeun ka jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkeun ka resep dunia ninggalkeun ka resep jeung makhluk
ninggalkeun nafsu jeung setan nyana cinta jasa ka aing hatta uhibba aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun ceulina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun leuweun dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah didele ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis naon ngaranna naon ngaranna lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab teu boga henteu dipaksakan gitu saya kan jadi kumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ke moal bisa ya teu boga apaan tapi ra naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa. Enggak, saya emang orang sadar datang kadinya hirup saya. Enggak, saya datang kadinya. Mercy nyahongaran doang. Nyahongaran doang man orang mah. Teh ya jerona kos kumaha dan lain sebagainya. Ngajalankeun aku kumaha sana urang namun diasukeun ka Mercy nu anyar kuari paeh di jero bah. Waget. Kaget kos urang kampung kawin jeung artis. Atuh didelegeun doang ban. Numpakan aku bae saking ya. Kos aki-aki kawin jeung urang Lampung. Ya putih ban. Aki-aki naik, atau pada turun deh. Kaget tuan. Iya ditaklif. Ya, ayo cak Allah teh kebutuhan sia dahar. Aju nginum pakai kendaraan, imah kurang kumaha. Salat atuh sia kai. Ayo. Nah. Jang nyampaikan salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus dimimiti Kangjeng Nabi Adam jeung Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Lut terus Kangjeng Nabi Ibrahim ka deuna Kangjeng Nabi Musa Harun terus Kangjeng Nabi Isa terakhir rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa menteknya embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umatku lagi bakal disidang pelebah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu gimana mimitina ieu aing dipangerankeun cek Kangjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nu leutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahab woi di Fathul Wahab dikembangkeun deui wah ka dituna jadi raudhah jadi natufah nihayah masyaallah karim
lain lalagaan. Woi kaditu dari sarahan 20 jilid. Masya Allah, kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid, ratusan jilid. Mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh. Mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha. Can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu. Naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu guys. Oh. Masa sabaraha tahun mas antren. Aya cenah bangsa 12 13 can sakumaha. Namun sabaraha tahun mas antren aya meureun 17 tahun mah rada deres. Amun itu sabaraha mas antren tileutik cenah kula mah mas antren teh memeh lahir geus mas antren. Nah iya. Parah ieu mah ieu. Iya parah ieu ya. Tah eta kareh mah kibageun hese ngaji mah. Hese lain lalagaan. Di samping hese ngaji macana. Naon gitu ngamalna. Di samping ngamalna hese deui ikhlas dah. Masya Allah. Terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun eueuh nu di deuleu eueuh sagala sholawat segala tek-tek beungeut eta geuyebed eta nu kos kitu teh geuyebed dek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di dusugi henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku nya sia ka ditu bae aing ka dieu emang kurang geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh anu susah teu ka bawa berkatna aing nyana eueuhna naonan sial jasa aya deui nu ngundang meudang 2 peuting ka 3 peutingna nu susah aing bagian aing nu teu susah atuh kamari dia nu susah gede berkat sia ka ditu nu sugih tah lah pas nu susahnya susah deui nya minta tolong boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai loba anu kos kitu gantung sama kiai kos gitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna itu bae geus ulah hese jadi diberkatan alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadanyana tiis mentek permut jelema nu ngondange naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadanya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abe sia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek urang di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ieu tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kabutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi padi geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair dibere ku aing geus tambahan deui ka dina kulu washabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul muslim dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas tuari taklif pamerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram di halal-halal nu halal di haram-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo nu cak aing wajib cak Gusti Allah sunah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna
nah kuari dek dicoba awas cek Gusti Allah ya bani adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari immain sertia mazaida diidghamkeun imma maksudna untuk muatan takit imma yatianakum lamun datangnyaan pasti karanjen kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjen yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi marebuan nabi rasul ratusan rasul nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha tetalar anu sabaraha nu penting Yunus rasul aya di lembur panaya nu lain da eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah teh nyahonya nada Ibrahim rasul nu kasabaraha teh nyawa nu kasabaraha nu penting Ibrahim teh rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing ngadengkeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabaraha di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta ku sia bae teu nyaho lanjutan anak aing harita ngajina rada jauh dari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung pugu sia tuh ngaji nundutan bakos gitu ngaji nundutan bakos gitu teh masyaallah nu bener sia coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya ya Allah ya Karim teh kesalahan gos itu gadekeun ngaji teh nah Isa rasul terus namun ditanya Musa rasul Harun rasul nyaho tanyana kos gitu cukup lamun coba hitungan Gusia hitungan coba ti Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam dua Nabi Musa tilu Nabi Idris opat Nabi Harun lima Nabi Sulaiman genep Nabi Lut 7 Nabi Isa 8 Nabi Muhammad 9 hai atos ya tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus geus sakitu sorga cak aki-aki deres aing kos kitu sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aing aki-aki mah geus kabisa nya poho malah mah nyana ngawurukan incuna gade wagi dipagahan hiji Nabi Adam dua Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge nah, turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut tilu Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu engko lain deui aki-aki blon nyana pede bae deui ngaurukan incu imma yatiyannakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teu nyaritakeun di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram nu halal dicaritakeun halal kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yakusuna alaikum ayati unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yakusuna ayati
Kangjeng Nabi Idris ceritakeun ka umatna canaya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dia zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas napapan urang mah teu nyaho. Paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i. Atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Gaza nu kuarikeun di perangan jalur Gaza Gaza urang DJ Imam Syafi'i. Mantak Imam Syafi'i mah aneh. Kanehanana urang Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab, kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo Iran mah Persia. Beda. Asup ke Mekah Imam Syafi'i teh. Di Mekah sabulan 2 bulan aneh urang Mekah ge. Bahasa Imam Syafi'i percis kos urang Mekah bae. Ciples kos urang Mekah bae. Eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Oh, nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis geus kos urang Mekah bae. Lisan Imam Syafi'i. Mantaknya nama hafal Taurat, lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama. Nyaho nya nama. Yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran. Nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh. Kieu bengkok keneh. Ngisan kudu isangan nyana geus talar Quran kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain nalagaan bantah mah tuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kangjeng Nabi kamprok jeung Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu anjing Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tahu sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kangjeng Nabi. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kangjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali. Man ismuk? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Baik. Cak Kangjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha siang ngaran. Untuk kudu Muhammad Ghazali Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka bi yaminika ya Musa?" Naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawa kau biha wa ausbiha wa ausbugona ma'al." Tepat pacamat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejena mah watuh. Padahal mah lain Imam Ghazali bae. Lain Kangjeng Nabi Musa bae nu sok narembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Narembel sarua. Kakak ira kadieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadean neangan si elai hese haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kasangka dieu teh cak kabogona panjang amat sih jawab Kak nikmat nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat oh gitu ai sumur pareum teh di mana karena sumur pareum ka sumur pareum ditanya kunya di lain aya sumur pareum bae aya tanggar Airbus teh di mana nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae kunaon eta lazat ngeunaheun ai gitu baca Kangjeng Nabi Musa geus hebat jasa tuh ulama waduh luar biasa tuh eta dibawa di Bogor Masya Allah. Nah iya Rasul teh nyaritakeun urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge urayan Imam Syafi'i
sempalan-sempalan geker dongeng cerita Kangjeng Nabi dina sejarah Kangjeng Nabi aya bahasa-bahasa di Injil makieu Taurat makieu aya gengan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhid kana sarua ka Gusti Allah yakusuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yakusuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya sholat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah nah Muhammad teh yakusuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah awas famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun maka sahabat jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina di ditunain ditendenan mazaidah satelit takkid panjang tatengaga ngaya rahasia-rahasia ieu make carita singkat tabae famanittaqa maka sahaja lemah anu ngaraksakana kasyirikan tina kasyirikan berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ti kalangan wanita adalah istrina ku anjeun Siti Khadijah etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah pamanittaqa saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok torokeun ieu budak ieu tok torokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak nah deuk aslahana iraha pamanittaqa iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifaq wa aslaha ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifaq dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasin aisieun mah kaharep lamun urang deuk berangkat jam 11 peuting deuk ka mana sia deuk ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu nanti kana pakan sieun encan berarti sieun ini diga sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya kasieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah wala hum yahzanun nu katukang-katukang yahzanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yahzanun ngaranna
cicing baik keur nyaritakeun masyaallah 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 kunaon cek majikanna masyaallah masyaallah panarita teh menang gusuran samiliar ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai beli mobil kijang panarita jo kan aya 250 deui panarita pakai usaha ajo usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur ge hirup di hadapan jembatan jahar hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awewe kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jaheus ya ye terus gede hate geus ulah dipikiran lah urang bakal pararae ya turun geus bae ka geus aya di ditu namanya nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh terus ya nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja kitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik Kakak ulah milu kan jadi kios kitu atuh ye kudu kumaha deh tuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na Kak nah naon ge giliran ngeunahna tuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah tuh kudu balik anteur aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon aing meuli telu aing jang lulu satu lulu sia eta kos kitu tah ieu babadi taqwa waslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kahareup moal aya kasieun nu ka tukang moal aya prihatin karenung kieu urang lalakon keur ngora aing masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana maing rada deres ke kabelah dieu we barang geus kawin boga anak teh tapi tetep we pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenom segala aya golek baheula mah pandah segala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing kabelah dieuna we aing geus eureunan ge nu mantep keureun kunaon emang Kak atuh pan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat ngan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ Kak lalu ngomong sia atuh geus ieu mah tobat teh Kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos ka itu raradutan azan aing hirup bener kakara kaya we sataun mah sedangkan ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres teh eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus dan nu enggeus eta hazan ngaran lamun uncan khauf ngaran tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut kana syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususna urang kuari di zaman Kangjeng Nabi urang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat urang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kahareup moal aya khauf katukang moal aya hazan artina kumaha kahareup bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun sorga berarti Masya Allah iya yakusuna alaikum ayati dibaca mengenaheun jasa ku urang praktekeun coba ku ari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade
pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Praktekeun yaqussuna alaikum ayati. Coba ulah nonton TV siap praktekkeun. Aya nu teu kuat. Saya sudah menyatu dengan televisi. Bau. Kan kata kiai juga harus istiqomah. Tolol teu budak salah ngartikeun. Teu kuateun teu nonton TV. Ulah boga HP coba. Kumaha HP? Murikak bulunya. Tidak ada teman yang setia kecuali HP. Wahara jas. Kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku. Waduh. Penghibur yang setia adalah HP. Pemberi nikmat yang setia adalah HP. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang banyak teror dari HP juga. Sial kalau ngalamun goblok. Wah HP. Coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat. Yaqussuna alaikum ayati. Tarolah tama kaheurian ieu kumaha digunakeunana beureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaatna ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat. Itu kene radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tung ketahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit. Iya kredit. Aya anu ngaji aing ka Cilongok lah. Hei, siap ngaji. Biasana ge tilap nyilip aing. Nyilip. Kan nyilip tina naon sih? Ambon. Orang Ambon hari deung rek nangkep aing. Teu puguh teu garu nangkep 3 bulan ka 4. Can ditutup. Aju eueuh jang nutupna kumaha atuh. Atuh anting pamaji geus BAKB. Anting segala derorodan ku aing geus BAKB. Atuh deuk naon bebalicetan bari ngaji bae cek nya. Sanunya Ambon ngaji. Emang Ambon sok ngaji? Je, deuleu tuh di tanggal Ambon. Aya ngaji nyilip. Nah ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya karim. Tetapi walladzina kazzabu biayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngahirupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus teluhan tapi Allah kan teh mentak takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat kuari mah Allah mah terus bae wayang ngahirupan wayang ngarizkian jaya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia kene aya nu di dunia kene di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho na ieu wallazina kazzabu jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul titah nauhudkeun ka Gusti Allah endahan syirik manehanan endahan nyembah ka patung ka batu endahan nyembah ka makhluk beladena nyembah teh ka jabatan jeung dunia wasak baru sombongnya anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman ngata ulaika ashabun nar jelema eta bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana oh eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeulem di sate naudzubillah min zalik wari Amerika kerja di raja Inggris Jepang Jerman negara-negara kafir lah rata terutama mas sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan
terus kebelah dia kafir kuarina nu menjulang nyenan hotel menjulang nyenan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae teu percaya nyana. Nah ieu bakal jadi penghuni neraka inden nyana di nerakana hum fiha khalid. Selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji henteu kita puasa bulan Ramadan jam 7 geus goreng sangu makan endog di sial kambeu kitu kurang seungit jasa Masya Allah aju ngarokok deh. Mending lamun sararugih mah deui di sisi jalan ngan saukur ngagalian kitu kabel urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1 2 3 ngarokok cus motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kacilakaan anak jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka Masya Allah. Nah iya iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna. Mun panyakitna emang ieu mah kudu diopnam di dieu teh kudu diopnam berarti panyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit bolak-balik panyakitna ngan saukur make bodrek doang tak beres ieu ge sarua di neraka. Ieu mah kudu diopnam digodog ancul-anculan. Gedekeun malaikat sununa supaya nganculna mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga na make peneng kos duka luar ku ari ti penjara make peneng iki sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui jadi nyana kieu bae jadi kanyawan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat di neraka kanyawan engke ngobrol ban ieu mangsa ka neraka heula sebenarnya ngobrol kayak di situ di sorga ngobrol emang ngaji mah langsung untuk ke neraka deui ngaji mah itu beneran mengaji henteu mengaji mah endek ti paleset ge aju narik terus sama mengaji alhamdulillah hampir mengaji hampir cek teh gana teh anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamet bae ente mah ka neraka sakinah sabara aya meureun aya 100 tahun mah paingan peneng mah gede gitu yes. Jadi kajawa di dia penengna mantak dipermasalahkeun ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah peneng mah terus-terusan henteu jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit set nan angel tetep ya Allah atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta kaleungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge izin pan beusi nyana ka neraka izin kan engke lila nah lilana sabaraha lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka kaharti kan mun di neraka na 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun mun di neraka na 20 tahun mun di neraka na 1000 tahun 100 tahun karak leungit jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka lamun di neraka na sapoe ka sorga leungit ya eta mah geus nyumput bae heulanan ulah waka kapangi jeung jelema nya di pager kieu bae lah abe teu kajawa cenah kayak geus eueuh karak ngaca heula ya selesai paling ge ditanya sia ka mana heula ulah loba omong
aing ngilib heula ya karim masyaallah. Nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia yakusuna alaikum ayati nu bakal ngabejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ke urusan perubudian permuamalahan dijelaskeun ke rasul kaula yakusuna alaikum ayati urang teka zamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskan teka zamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskan teka zamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskan ngan ku ari ngajelaskeun ana lantaran teu masantren marengkol mengkol ku ari didenge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi lantung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadengekeun televisi atuh. Nah, ini uraiannya gini. Waduh. Aya deui saya ngedengerin di radio begini. Ih, kuleukeun teh budak deui ngadengekeun radio. Aya deui cenah ieu menang di internet. Waduh, pohara jasa. Ikhlas ieu mah budak. Maka di internet segala. Oh, aya deui nu ngadengekeun ceramah cenah kieu. Aya nu lempeng teh lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan-muatan di jerona kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui kadi lain ngajak ka Allah lain mimitina mah hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah di ka mana deui atuh urang hirup guys banding berteduh di pohon beringin. Aduh mantep cek ya bae inget beringin sok inget eta teh sok inget anu di itu Abu Nawas ngalamun dari tanggal caringin ge ngalamun nya tanggal caringin sakieu gedena ai buana leutik macet ai waluh nu sakitu leutik tangkalna buare amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah tah aya bede ngalamun teh sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deh karak adil teu kebal aya duragang buah caringin pas kahulunya potok di deuleu tangkal buah hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh paeh aing cenah maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa boh horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik lamun neuk adil kuduna gede deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih Abu Nawas lah. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah kula ieu inget tah ahli surga jeung ahli neraka. Surga, neraka. Dongeng Gus Dur deui mah, dongeng Gus Dur. Kabeneran inget bae. Ahli surga geus di surga, ahli neraka geus di neraka. Kuari aya hubungan antara ahli surga dan ahli neraka. Hubungan bilateral. Untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sakumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah. Di situ kan ahli surga enak-enakan, tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka surga. Caranya kita buat jembatan.
Waduh, bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini, kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, ngelihat aja lah. Supaya mantap. Boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MUU. Waduh. Hasil daripada mempermusyawarahkan, jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka, dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakan, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana. Begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atuh yeuna. Ya oke, geus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh mah angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantak. Iya, di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek, sebab nu ka sorga mah jelema laleutik, ustad, santri, kiai. Teu nyaho proyek nya mah angel jakna. Barang diteliti di neraka painggan cepet horenganan doh improna aya di dinya kabeh. Waduh, ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati, gubernur, berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu matak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan penelitian. Sial teh Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seuri ge seuri koneng nyana. Atuh gubernur ge seuri hayang seuri tapi palkanya sial aing berarti di jerona. Kepala pimpro segala naon, geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka ya. Lambat jasa gara-gara lambat. Atuh dek lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin. Santri, atuh pan santri mah kuari ge potongannya nama aja. Kopea pan beureum lain hideung lain santri. Isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan. Samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh. Nu mana bae kadang-kadang eueuh nu nyana babaturanana. Santri bae hirup teh bebas. Dia di pondokna keneh geus jadi wali santri mah. Bebas hirup teh ya. Kabeas-beas nu saha bae disiup bae ku. Tah, ieu Gus Dur hebat eta. Nah ieu kula inget eta tah. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jelema anu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna ti mimiti faraidna datang kanu anu nawafil-nawafilna